saur cingir teh urang kedah nyalengir. Obos Sunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi baraya channel Obos Sunda. Alhamdulillah urang opatan tiasa ngariung deui. Mudah-mudahan riungan ieu teh aya manfaatna nya. Puasa kitu meureun simkuring opatan bade masihan naon hiji namina teh naonnya ilmu meureunnya. Ilmu papatah ieu mah dina anu anggota badan urang nya diantarana dina jari ieu. Tina jari ieu teh aya ngandung 5 makna anu tiasa dicandak mangpaatna ku urang sadayana. Mung panginten urang dinyanyikeun supados rada aya senian gitu urangnya. Gitu tah. Cara langkung. Sebenarnya panginten sareng-sarengna tina 5 jari ieu teh di antawisna hiji jempol, aya curug, aya jangkung, aya kelingking, sareng aya cingir. Gitu nya. Apalagi ayo orang ikutinya. Ulah hilap di subscribe-nya. Apalagi orang kawitan kusimpurinya. Siapa nyanyinya? Mari adoman we atuh mah. Anu ieu namina jempol Ramo. Anu ieu namina jempol Ramo. Saur jempol teh urang kedah garetol. Kami curug. Ieu namina curug Ramo. Ieu namina curug Ramo. Saur curug teh urang kedah narurut. Ieu namina jajangkung Ramo. Ieu namina jajangkung Ramo. Saur jajangkung teh urang kedah narulung. Ieu namina ieu namina kelingking Ramo. Ieu namina kelingking Ramo. Saur kelingking teh urang kedah areling. Cingir babarengan. Ieu namina cingir Ramo. Ieu namina cingir Ramo. Saur cingir teh urang kedah nyalengir. Ai nyengir. Saur cingir teh urang kedah dalikir. Ai nyengir atuh. Ya, jadi ieu teh ngandung 5 harti. Hiji jempol, orang kudu getol ibadah, getol usaha gitunya, namanya kehidupan orang di dunia, ibadah ben urang kayak di akhirat sebenarnya. Terus nu kadua ieu curug, urang kudu nurut kana parentah agama, parentah Allah, sunahna parentah nagara oge parentah kolot urang, salila eta parentah manusia teh kana kaalusan, lamun kana kagorengan mah ulah diturut. Anu katilu jajangkung, urang kudu silih tulungan, kudu narulung. Jadi sama manusia urang mah kudu silih tulungan. Aya anu Kabluminanos, kabluminanas. Jadi urang teh kudu silih tulungan jeung manusia teh kudu silih tulungan. Nah, gitunya. Terus anu kaopat kelingking, urang kudu areling. Eta mah geus kewajiban urang meunya. Mau salaku umat beragama pasti dititahna pasti kudu eling wae gitu. Muhasabah. Muhasabah diri. Jadi urang eling kanu kawasa, eling kanu nyiptakeun, ulah sombong lah adigu. Terus urang cingir teh berarti urang kudu dikir. Nyengir lain. Tapi urang kudu dalikir, loba dikir ka Allah, menutup ka Allah, tamunya kanu nyiptakeun urang sareng. Eta geunya. Jadi 5 ramo teh ieu teh. Jadi 5 ramo teh seueur pisan manana. Dan tesat tapa-tapa pangeran nyiptakeun 5 ramo. Pasti aya. Jenis puguh gunana mah geus puguh gede. Kan hartina ge pasti aya.
Eta meureunnya kurang canak pelajaran sakedit lah, ieu mah nya lumayan gitu nya. Alhamdulillah. Urang teh jadi apal manfaat jeung gunana ieu. Samo Eta mah istilah kena urang tina bisa tina ramu urang. Ieu nya tina anggota badan urang. Dina pelaksanaan ge pan kerja sama kan teh. Nah, Oh, jeung ramo. Nyanak sanggup ge upami siji mah biasa kuliman gitu. Cerita contoh. Kumaha mun peureuh? Itu udah dari hiji mah biasa. ah gitulah ya. Eta pangitan kalawargi sakedik pangitannya ieu obrolan namanya lah. Tapi mudah-mudahan aya hikmahna tina obrolan ieu, aya manfaatna bisa dicanat keluarga sadayana. Amin. Itu pangitannya. Hatur nuhun ka kalawargi anu tos nonton terus kana video-videona teh Obos Sunda. Ulah hilap, subscribe, like, bagikan. Ya, mau komen silakan, komen yang baik. Baik. Obos Sunda. Obos Sunda. Mantap. Mantap. Ya, hatur nuhun palagi sadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.